Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mewah, para kanca anu mulia, alhamdulillah urang sadaya tiasa patopang deui wargi. Mugia bae urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Kalayan salamina urang kalih kula wargi urang sadaya dipaparin kesehatan lahir kalih batin anu disarengan ku rahmat kalih karidon Allah subhanahu wa ta'ala, sareng tiasa ginulur bagja lulus banglus dina sagala padamelan urang anu sae uga dipaparin ku kersana Gusti nu Maha Welas nu Maha Asih, rizki anu halal kalawan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kanca anu mulia, simkuring Kang Asep Sony ti Cahaya Ilmu dongeng sunda.com dina dinten ieu maksad bade neraskeun deui hiji jejer carios anu katunda wargi. Jaka Santang karangan Bapak S. Sukandar bagian nu ka-43 wargi. Para wargi miwah para kanca anu mulia, rarancang Jaka Santang sejak ngumbara deui nu ngadua kalian kaluar ti wewengkon lemburna geus mimiti dilaksanakeun ku Jaka Santang sapara kanca wargi. Jaka Santang kawayan dibarengan ku hiji calon jawara ngora Sidik Permana Putra Wijana alias si Ruyung Kawung, oge dibarengan kunu jadi pamana Incu Kukutna Aki Musani Mang Medi. Kalayan Jaka Santang dibarengan oge ku heulang kamemetna anu satia satu kanu jadi dunungan si Ruyuk Ngora, sedengkeun Sidik Permana dibarengan ku hiji ingon-ingon nu mangrupa anjing ngaranna tayalian si Pecut anu kacida bebelana kanu jadi dunungan. Wargi anu mulia, para kanca anu bagja, kira-kira wanci murag Ciibun harita teh atawa disebut oge wanci Meltek Srangenge alias Panonpoe. Jaka Santang Sidik Permana kalawan Mang Medi geus beral Mariang seja ngalaksanakeun ngalalana kajauhna nohonan janji pasini pasang subaya kalawan dianterkeun nepi ka tungtung lembur ku Andi, Nyi Anis, Nyi Tarsia, Nyi Eis, Katut Padria. Kalayan diiringkeun ku ngecelakna Cimata sarta sararea ngaduakeun kanu deuk miang badarat. Bring Jaka Santang sapara kanca arindit miang dina mangsa Panonpoe mimiti tembong Ciibun nu ngagarenclang dina dangdaunan mimiti murag wargi. Lumakuna badarat nu diazam teh bisa datang peuting-peuting kalayan sinar bulan cahaya ngembrak lantaran harita bulan Islam Hijriah wewelasan. Wargi engke dina pangumbaraan anu kadua ieu mah jigana mah bakal leuwih loba manfaat nu bisa dialap ku maranehanana pikeun bekal babakti kana agama lemah cair hayat oge bangsa utama oge nyaeta babakti kanu jadi indung jeung bapana. Wargi anu mulia peryogi dipedar ku simkuring sapara kanca wireh pancen Jaka Santang anu digendeng oge ku jawara nu kasaktiana eueuh disahandapeun atawa henteu disahandapeun Jaka Santang nyaeta Sidik Permana.
Pancen anu kahiji nyaeta sejanohonan janji ka kulawadet payah ya di paguron Samarang. Anu kadua nyaeta ngumbara lintasan anu maksudna nyaeta dek silaturahmi ka pasantrena Bapa Kiai Haji Zarkasih di Dawan. Nyaeta oge seja silaturahmi kahiji wanoja anu namina nyaeta Neng Sarah Halimah. Anu salajengna oge pangumbaraan teh dugi ka hiji wewengkon di Pakidulan nyaeta tetebih jeung wewengkon tempat ngumbara jeung gawena gumilar bapana Siruyung Kawung nyaeta Sumbadra anu deukeut jeung wewengkon kontrak karet Miramare wargi. Para wargi anu mulia sumangga para kanca wilujeng midamel padamelan kalayan mugia dipaparin kalancaran kali kabarokahan mudah-mudahan bae dicarioskeun ieu janten salah sawios bahan kanggo mangeberah manahan urang sadaya sinareng aya sasieun sabeunyeurieun anu tiasa dipulungan dicanda ku urang kanggo bahan pendidikan akhlak urang sadaya sakulawargi supados langkung sae langkung majeng amin. Sim kuring sapara kanca Kang Asep Sony ti Cahaya Ilmu. Dongeng Sunda.com sejanyanggakeun ka para wargi para kanca sadaya mugia bae tiasa nyugemakeun. Para wargi nu mulia kalih bagja jaka santang sapara kanca mariang pikeun ngumbara nu kadua kalina kalayan diiringkeun ku pangdoa sarerea utamana mah nu nganteurkeun ka sisi lembur nyaeta Andi nu jadi bapana, Nyi Tarsiah nu jadi bibina, Nyi Anis nu jadi adina, katut Pak Adlia nyaeta nu midulur ka Andi. Jung santang geura lumaku prak geura lumampa kalayan KHD Kasep salilana kudu dibarung ku kasobaran jeung katawakalan ka Gusti Nu Maha Suci ka Allah Subhanahu wa taala. Pek didoakeun ku Abah KHD sing ati-ati dina lalampahan, sing tarapti jeung dina nggoning tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Heug didungakeun ku Bapa, ku Abah katut ku Emak, hideep sing aya dina ginanjar kawilujengan, lulus banglus sakumah pamaksudan hidup oge salamet rahayu. Kasep jungku bibi didoakeun bager wayahna jang Sidi Mang Medi titip ya pun anak santri jung bager didoakeun sing bulus rahayu, sing salamet sarta lamun geus anggeus mah sagala pancen hidup geura mulang deui ka lembur bager. Teu kurang-kurang pigawean mah di lembur oge ngabantu Abah, Emak, Bibi, Nini, Uyun, jung bager. Nyi Tarsiah oge salian ti Andi nu jadi bapana manehanana sasatna mani rembai ku Cimata bari ngaduakeun nganterkeun ku paneuteub kabeh anu ditinggalkeun eueuh nu teu ngaluarkeun Cimata anu sasatna keur jaka santang mah ieu teh
jadi hiji kasedih oge. Tapi lamun ras manehna inget kana pancena jeung janji nu geus diucapkeun ka kulawarga payah ya di Samarang, patekadan jeung paniatan ngagaduh deui yen cenah ieu teh nu rek dilakonan ku manehna sabatur-batur nyaeta hiji pagawean anu mulia. Para wargi nu mulia kalih bagja, Jaka Santang kalawan dibarengan ku Sidik Permana Putra Wijana Siruyung Kawung Putu Teges Pagumilar oge Mang Medi milu ngabarengan Jaka Santang lantaran manehanana dipentes damel ku Andi. Ongkoh deui manehna oge geus aya gerentesna dina hate yen hayang marengan nu jadi alo eukeur mah kajurung ku rasa kamelangna. Tulug-tulug manehanana oge hayang ngarasaan ingkah indit ti lembur, pikeun neangan pangalaman di lembur deungeun. Wargi lalempangna Jaka Santang sapara kanca teu gagancangan, teu gurung gusuh siga kapungkur Jaka Santang kabur pan maning ngabiwur satengah lumpat. Lantaran harita mah sieun diudag ku nu jadi bapana. Anu ceuk panyangkana Jaka Santang mah bapana teh bakal ngudag bari mawa amarah nu ngagugudag. Maranehna estuning lalempang semu ngagandeang bangun taya karingerang. Ongkoh deui azamana mah daratangna teh hayang peuting-peuting ngarah rineh cenah. Lantaran kabeneran pananggalan Hijriyah ge keur wewelasan wargi. Cahaya bulan kena bakal ngagebray nyaangan ku cahayana anu murub mubiar kana jajalaneun maranehanana. Anapun jalujur jarul bakar dijugjug jiga namah ngetan heula ti Cipancar teh nyaeta ngaliwatan lembur Kandang Mukti. Terus ti dinya teh rada ngaler heula saeutik jog anjog ka lembur nu ngaranna Salam Nunggal. Tidinya mah terus bae maranehna lumaku badarat rineh ka tebeh wetan nyaeta nyorang jalan nu berasna ka leleskeun. Jaka Santang sapara kanca teu motong jalan nu ngaliwatan wewengkon Gunung Haruman. Lantaran cenah jalan kadinya mah rada rumpil bubuhan meureun suku gunung sasat nama. Memang tidinya oge maranehna teh bisa bae ngaliwatan kadungora. Tidinya bisa terus ngambah jalan nu ka Pasir Banteng. Anu satelusna mah ka Lembur Paninjauan. Nu baheula mah cenah eta tempat nu biasana sok dipake liliwatan atawa lalar liwatna begal-begal nu jolna ti Kampung Cisaat nyaeta kampung Namang Sukri. Terus Tangulun nyaeta lemburna Pamardaka atawa Gajah Ngambung pisan nu sasatna tempat manggon Pabahrowi sabatul-batul kapungkur. Nyaeta tempat-tempat nu ayana di suku Gunung Haruman. Para wargi anu mulia kalih bagja, sakira-kira wanci haneut moyan, kira-kira tabuh dalapanan, keur meujeuhna sinar sang surya ngeunah dipake moyan ku jalma. Jaka Santang Sidik Permana Katut Medi nu diiringkeun ku dua sasatuan nyaeta ku Si Pecut jeung ku Si Ruyuk. Maranehna jarongjon ngetrik sedengkeun ari Si Ruyuk maka kalayangan bae di luhur, sedengkeun Si Pecut mah ngiclik nutulkeun Sidik Permana nu jadi dununganana. Sakapeung mah bari jeung ngagogog oge kalan-kalan Si Ruyuk oge ngageleber hiber trep entrep dina tonggong Si Pecut bari sorana ngagelik. Nu hal eta teh matak hemeng matak helok nu narempokeun cenah bisa oge heulang ruyuk layeut jeung anjing.
aranjogna ka wewengkon Sukawening. Nyaeta kira-kira wanci petat sawed di Pilemburan teh geus masih keneh kacida sepi na wargi. Eukeur mah memang natacan pati beurang, tulug-tulug mangsa kitu mah urang lembur teh masih loba nu keur ka karbon. Ongkoh deui lamun nempo suhunan imah-imahna oge tacan sakumaha gegekna. Masih keneh culcil patarenggang. Wargi eta rombongan kaluar deui ti Pilemburan deuk terus ngajugjug ka wewengkon Nagara Tengah. Jajalaneun teh beuki barala dikeun cakatuheun jalan. Eukeur mah jalan teh heureut naker. Ised bae saeutik ti jalan satapak. Turug-turug jalan teh pinuh ku jukut nu ngajejembrung. Komo ken cakatuheunana mah wargi tangkal-tangkal saliara jeung eurih maninyayeun. Oge tangkal kawung, rajeg, paselang jeung tangkal suren. Mutuh nambahan pikakeungeun atuh. Kurang-kurangna mah matak baralik deui. Nyaeta mugagkeun lalampahan lantaran sieun, tapi pikeun maranehna mah wargi. Sasatna teu dipalire ieu. Jaka santang sapara kanca patekadana geus sakitu buleunna. Teu ieu teuing jadi pikiran. Maranehna terus bae ngadudud ongkoh palelcaya deui ka si Ruyuk jeung si Pecut. Mun aya naon-naon teh pasti bakal ngabejaan ka maranehanana. Wargi sinar panon poe geus mimiti karasa panas kana kulit, tapi masih tacan nepi ari ka Nagara Tengah mah. Sedengkeun kalah beuki barala beuki ditu teh. Ret jaka santang kabelah katuhu. Katempo kumanehanana tangkal kiara ngarunggunuk rada beh jolok ti jalan. Jorojo bae hayang reureuh heula. Pantesna teh genah pisan niuhan handapeunana. Tapi dipikir deui engke bae lah reureuh mah mun geus nepi ka lembur Nagara Tengah. Anjog ka Nagara Tengah wanci kira-kira geus mimiti deuk lingsir ngulon panon poe. Nyaeta kira-kira tabuh hiji leuwih. Jaka santang sapara kanca ngareureuhkeun heula kacape sanggeus maranehna ngalaksanakeun salat duhur. Kalayan di jama jeung asar di salah sahiji tajug nu aya di eta Pilemburan. Mang Medi jiga namah kacida lungseunana. Manehna teu loba ieu mikir. Sanggeus beres salat mah geek bae dibuk handapeun tangkal kiara nu aya di dinya. Bari nyang hunjar lambar, sok buntelanana digolerkeun gigireunana. Eusina teh ukur papakeana Mang Medi keur salin salila di pangumbaraan. Oge aya kejo genep bungkus. Nyaeta pamahanan ti Nyi Euis indungna Jaka Santang nu dititah pangmawakeun ku manehanana. Kitu deui deungeunna nyaeta lauk nilem jeung tambak beunang ngagoreng sabungkus gede meunang ngala ti balongna Pak Haji Sobana. Teu pohoeun pamajikan Mang Medi oge ngabahanan manehanana peuteuy meunang ulub aya kana 5 papana bubuhan cenah. Mang Medi mah sedepen pisan kana peuteuy, tapi kudu dikuru baheula. Atuh Nyi Tarsiah oge teu pohoeun. Mahanan sambel cengek jeung goreng tempe sababaraha hiji lantaran cenah kasedep Jaka Santang. Nempo Mang Medi siga nu geunaheun pisan diuk bari nyang hunjar lambar teh bari ngarasakeun angin nu ngahiliwir ngadingding. Atuh nu sejena oge gugek dariuk. Jaka Santang mah bari nyarande kana tangkal kiara nya we cenah mani geunah naker. Hiliwirna angin teh teu beda ti nu ngahihidan. Sedengkeun sidik permana gek
manehna diuk gigireun Mang Medi. Ari si Pecut mah cing gogo bae bangun ngareureukkeun capek nyaeta disagigireun dulunganana. Sedengkeun si Luyuk mah tita tali oge geus euteup dina eta dahan kiara. Alhamdulillah. Yang sidik Mamang mah rada lukung saya. Santang rada lain Mang Medi wargi manehna bari ret ka Jaka Santang tumanya nah harineh keneh atawa reureuna bisa leuwih lila atawa henteu. Nya Mang urang rada rineh bae Mang pan kapaguron mah muru peuting nya tang tu bae mau poek di jalana Mang sangkan teu panas teuing. Jaka Santang bari ret ka tebeh kulon. Sasatna nyaeta ka wewengkon nu rek disorang paguron Samarang di wewengkon Samarang tebeh kalereun. Wewengkon Pasirwangi nyaeta tempat Pak Haji Junaedi nu pernah ngarawatan Jaka Santang nyaeta sabada manehna di Nagara Tengah. Ari Pak Haji Junaedi teh tayalian nyaeta adi tegesna ti mama ajengan Haji Jarkasi nu jadi sesepuh di Pasantren Dawuan nu ayana di wewengkon Bayongbong. Para wargi ret ti Jaka Santang ka tebeh kidul nyaeta ka wewengkon Bayongbong pandidinya pasantren mama ajengan Jarkasih teh. Meureun Nyi Sarah Halimah teh geus wanoja. Kitu gerentesna Jaka Santang bari hatena asa kagagas lusras kana kahemana mama Haji Jarkasih ka manehanana siga ka anak kukutna bae. Yang Santang, yang Sidik, yuk urang da lahar heula yuk. Lapar ya Mamang mah. Yuk. Cek Mang Medi ngajakan dahar ka Serlea. Kalayan teu nunggu heula jawaban, tuluy bae Mang Medi muka wawaluna ngaluarkeun bungkusan kejo jeung deungeuna. Geus kitu mah deker bae Serlea dalahar bangun narima teu naker. Puguh dalaharna teh tadi bae sasarap saacan maranehna indit. Saberesna dahar Mang Medi nupang ponyona teh sigana mah eureuleu Mang Medi teurab. Atuh Jaka Santang ge ideng cingeus ngaluarkeun cai dina wadah nu dibahankeun ku bibina nyaeta Nyi Talsia. Mang Medi mah jigana pohon ngurus nginum puguh teu mawa cai manehna mah. Sedengkeun Sidik Permana sanggeus beres daharna song manehna ngasongkeun goreng lauk nyaeta lauk tambak sesana ka si Pecut. Tapi si Pecut teh siga nu teu pati beukieun teu dipilos sia ieu. Ari lain kejona mah Jaka Santang oge ngagentlaan si Luyuk geleber hiber ka handap. Kop nyatu heula sia ge. Luyuk sok ceuk Jaka Santang. Tapi si Luyuk teh jongjon bae ngajentul teu pisan milosea goreng tambak nu diasongkeun ku Jaka Santang. Eta goreng tambak teh ukur direre geus kitu mah kalah ngageleber deui si Luyuk teh ka luhur celek deui dina dahan nu ngarang kadag. Sia mah meureun geus manggih nyatu nya Luyuk. Jaka Santang nyelang heula tangga nempo si Luyuk ka luhur. Geus kitu mah deker deui dahar ngabeakeun hanca daharna. Para wargi anu mulia, sanggeus beres dalahar rareureuk heula sakedeung itung-itung reureuk tina dahar cenah. Geus kitu mah jung bae Jaka Santang nangtung ngajakan arinit deui ka babaturanana. Ayo adik, Mang Edi, urang ieu deui yuk. Geus rada panas teuing ya. Teu panas teuing ya. Wanci kira-kira tabuh 2 leuwih wargi. Nyaeta kira-kira wanci panon poe lingsir ngulon.
Red jaka santang kaluhur nempo si ruyuk nu masih keneh cunutun dina tangkal. Yuk ini teh ruyuk, yuk. Cek jaka santang ngajakan kaheulangna. Gejilig jaka santang indit teh dituturkeun ku Sidik Permana jeung Mang Medi. Sedengkeun si ruyuk atuh seak deui ngalayang miheulaan. Sedengkeun dari si pecut mah ayeuna mah jempe wargi. Manehna teu daekeun gagagogog dicaram ku Sidik Permana dununganana. Lantaran cenah di lain-lain oge ayeuna mah geus ngambah tempat nu kawilang rada rame. Nepi ka tanjakan Malayu wargi. Poe geus reup-reupan. Jigana mah geus leuwih ti wanci tunggang gunung. Mapag wanci sariak layung, kaayaan di jalan nu natek nanjak teh geus mimiti sepi jempling. Anu sejen mah geus taya nu tembong atuh ngulampreng. Eueuh saurang-urang acan. Ieu teh nu jadi sabab lantaran sasatna kaayaan eta jalan nu memang teu aman tina ancaman begal-begal nu sok ngahadang di jajalaneun. Komo ari kandaraan atau tutumpakan mah geus eueuh pisan. Caang ku caangna tapi tetep wae meuweuh. Lantaran bisa leuwih awas kanu deuk dipegatna. Atuh poe ku poekna dina eta patempatan teh. Kalahkah beuki meuweuh lantaran maranehna bisa samemena nyumputkeun jirimna. Nu mata geus eueuh mendingna ngaliwat teh. Ti sore keneh oge geus pet bae eueuh pisan jalma nu lalar liwat kadinya. Mangka-mangka palebah Malayu teh harieumna keur wargi ku tatangkalan nu pating jelegjeg. Taya imah hiji-hiji acan. Tadina mah jaka santang teh deuk ngajak kanu duaan babaturana nyimpang heula ka Saung Ranggon. Sugan bae cenah aya si Karun jeung sabaturna. Mang Medi, urang nyimpang heula ka belah itu tuh nerobos jalanna Mang. Jang, deuk ka saha Jang? Pangsumpang simpang Jang? Ceuk Mang Medi bangun heran. Nya aya babatulan di belah ditu, basa kuring gering ge didinya dirawatana ku babatulan pamanggih ti dieu ngaranna si Karun. Ceuk jaka santang ka Mang Medi sarta red manehna ka Sidik Permana. Santang deuk nahaon sumpang simpang heula pan lain dina rarancang rencana maneh. Ulah sumpang simpang cek kuring mah euy. Dik sakedeung we dik. Uang nepungan babaturan saya. Babatulan nulungan teh ya. Cek semulah euy. Mending ulah lantaran urang bisi kapentingan teuing di jalan. Sidik sigan umbungeun diajak nyimpang ka Saung Ranggon nyaeta tempatna si Karun sabatur-batur wargi. Tapi Mang Medi jigan nyaluyuan. Pok manehna ngomong. Ya mangga wae tuh, jangan santang. Tapi ulah lila Jang. Can karuhan ya di jalan, jauh keneh ya Jang. Ya we diantar lah, asal ulah lila. Nuhun atuh Bang. Jaka santang bari manehna rek mengkol ka jalan corobosan nyaeta ka tempat nasi Karun Saung Ranggon teh. Tapi jaka santang manehna ngadag-ngarandeg. Ngadak-ngadak si ruyuk sorana ngagelik tarik naker. Geus moal salah deui cenah. Sora si ruyuk nu ngagelik teh mere ciciren yen kudu ati-ati. Caring cing pageuh kancing, saring set pageuh iket,
sabab biasa nama aya pibah laun atau pibahayaun. Sedengkeun ari si Pecut oge geus kadenge sorana gagagogog nu keur si atawa sidik permana mah ieu oge mangrupa hiji ciciren pikeun manehna jalin dunungan mah yen cenah urang teh kudu ati-ati tur tarapi. Wargi ku kituna Jaka Santang sanggeus Noel Mang Medi belesat bae manehna lumpat dituturkeun ku sidik permana katut Mang Medi nyaeta muru ka pelebah gelikna sora si Ruyuk jeung kana sora gagagogogna si Pecut. Ari breh teh si Pecut tetela keur dikarepuk ku jalma-jalma nu lobana kurang leuwih 7-an nu sabrehan oge ku Jaka Santang geus katiten yen maranehna nu 7-an teh taya lian si Karun jeung batur-baturna nyaeta si Randu, si Odeng, si Belo, si Menong, si Sarkam. Oge sareret ka tempoan ku Jaka Santang nyaeta si Bontet. Si Bontet teh kamanehna kawilang sakitu dendamna wargi ka Jaka Santang teh sabab manehna ceulina ampir ku Jaka Santang basa patlak nu kadua jeung si Karun sabatur-batur ceulina geus dicacadan. Kulantaran si Odeng ngarasa yen geus dicacadan ceulina. Barang maneh ret ka Jaka Santang katempo kaceuceupna nu lain lumayan ka Jaka Santang hayang nama meureun ngarekeb ka Jaka Santang teh sabab manehna saolah-olah geus ditandasa geus dirogahala ku Jaka Santang lantaran ceulina ampir rumpung sabelah wargi. Ari breh nempo si Ruyuk tetela geus mimiti narajang bari manehna suat ciet narajang kanu 7-an bari teu eureun-eureun ngabintihkeun ramo-ramona nu ngagaludra sarta nyakaran kanu 7-an. Mang Medi sidik tetela ieu mah musuh urang euy. Ayo euy. Jaka Santang bari manehna corelat muruka si Karun. Si Santang kabeneran sia. Make nyamperkeun ka aing sia Santang. Si Karun bari set bae manehna langsung mesat bedog. Lantaran ku manehna geus kajudi ari bari lemor mah geus taya untupan ngalawan Jaka Santang teh. Tihola oge apanan si Karun teh geus nyahoan pisan yen Jaka Santang teh lain jajaka, lain lawan nu jore-jore, lain lawan nu handap-handap wewesen katut jajatena. Wargi anu mulia atuh der bae si Karun jeung Jaka Santang teh ijen patutunggalan nu ku Jaka Santang ge langsung diayonan ku kujang rompangna. Barang si Odeng nu ngarasa ceulina geus dicacadan teh kaceuceubna minuhan dadana manehna mah sebrut bae manehna teu asa-asa narajang ngaheumbatkeun bedogna nu gugurilapan. Atuh sret deui Jaka Santang ngaluarkeun hiji deui pakarangna nyaeta bedog silenyap pikeun ngayonan musuh-musuhna lantaran nambahan jadi 2-an. Nu ancuk nama wargi si Bontet oge pipilueun narajang ka Jaka Santang ngaheumbatkeun bedogna maning ngahiuk bangbaraan. Atuh der wae Jaka Santang padungdung dirempug diraponan ku tiluan nyaeta ku si Karun sabatur-batur. Sedengkeun ari sidik permana mah manehna dirempug ku 2-an balad si Karun nyaeta ku si Randu jeung ku si Belo. Sedengkeun Mang Medi keur jojoh patutunggalan padungdung jeung si Sarkam
jeung oge si menong. Sedengkeun ari siluyuk mah geus cele deui nyeng cele dina tonggong si pecut nyaeta anjing bogana sidik permana sarta maranehna tacan marilu ngabantuan ka dunungan-dununganna lantaran kahiji can menang parentah tinu jadi dununganana, anu kadua dununganana can katempo kasoran ku eta dua satu hewan nu cingeus jeung bebela kanu jadi dunungan. Para wargi anu mulia kalih bagja rupina bagian ka-43 carios jaka santang dugi ka dieu heula. Hatur nuhun kana samudaya perhatosanana, hapunten kana sagala rupi kahilapan sareng kakirangana. Mudah-mudahan bae aya manfaatna. Amin. Simkuring Kang Asep Soni saparakan cati cahaya ilmu. Dongengsunda.com Sejak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.